Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bismillah abdi awitan Allah anu sifat Rahman, rahmat salam kejunjungan Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi diisrokeun, naraka ditinggalikeun, ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diiket payudarana, bongan nyusulin anakna teu saijin salakina. Ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna teu saijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana. Ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna, sabab song ngomongkeun batur, ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma, bari jeung dipuja-puja. Ari anu katujuhna di kedua sukuna
sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubunna. Terus dibelit orayna sareng ku kalajengkingna, eta kitu siksaana ka istri tara salatna. Oge tara puasana tara mandi janabahna, oge tedai kuduna waktu di alam dunyana. Ari nu kadalapanna beungeutna zika celengna, awak zika keledaina, eta kitu siksaana. Karna di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna, oge resep ngabohongna. Tina sadaya ucapna bari jeung teu deui pikirna, eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna. Tina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna, eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna. Ari nu kasalapana beungeutna zika satona tukang fitnah jeung ambekna kanu jadi salakina. Padahal eta dosana kacida pisan gedena, maka urang sing paurna kana siksa pangeranna. Padahal eta dosana kacida pisan gedena, maka urang sing paurna kana siksa pangeranna. Ari nu kasapuluhna beungeutna zika satona seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna, eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina, tepisan ditarimana. Dengki jeung iri hatena teu taat ka salakina, eta kitu di dunyana maka urang sinsieuna. Dengki jeung iri hatena teu taat ka salakina, eta kitu di dunyana
maka urang sing sieuna tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana bongan waktu keur hirupna teu taat ka pangeranna. Muga urang sing diraksa tina dosa anu eta jauh tina maksiatna istiqomah ibadahna. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman rahmat salam ka junjungan Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi diisrokeun naraka ditinggalikeun ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Waktos Nabi diisrokeun naraka ditinggalikeun ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.